Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat itikna Nabi Musa alaihissalam. Itik Nabi Musa alaihissalam ieu panjangna 10 hasta. Dina tungtungna aya cagak 2. Ari ti peuting mah eta teh 2 cagakna sok hibar. Eta itikna ngaranna Zaidah. Jeung dina eta itik teh aya tulisan 4 jajar. Kahiji tulisan dina itikna kullu sultanin la ya'dilu fi sultanatihi wa fir'aun sawa'un. Hartosna sakur-sakur anu boga tugas kapemimpinan anu teu adil dina cara mimpinna manehna jeung Fir'aun sarua. Anu kadua nyata syarat dina itikna wa kullu alima la ya'malu bi'ilmihi wa iblis sawan. Hartosna jeung sakur jalma alim anu teu ngamalkeun kana elmuna eta manehna jeung iblis teh sarua. Anu katiluna wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi huwa waqarun sawa'un. Jeung sakabeh anu beunghar anu teu ngalap manfaat ku hartana manehna jeung si korun teh sarua. Anu terakhirnya eta dina tulisan itikna Kangjeng Muhammad SAW anu kaopat wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa'un. Anu hartosna jeung sakabeh anu faqir anu teu sabar kafakiranna manehna jeung anjing teh sarua. Nah ini jadi keilmuan atau referensi. Ternyata itik Nabi atau ini ya itik Kanjeng Nabi Musa alaihissalam yang memang panjangnya tuh ada 10 hasta, dan di dalam itiknya atau di itikna ayat tulisan 4 yang tadi yang saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan menambah referensi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.